beh nyai pangling kakang. Kaha de nyai ge tong hilap ibak. Neng, enggak tuang itu matos masak enggak. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel M02 dan nantikan video-video terbaru dari kami. Makasih. Armasan, gente si Armasan. Nya kamana si Armasana? Kapan nyaba si Armasana ka kota? Nyajeng saha? Gawe di Dunungan Nyiteng. Oh iya berarti sawah diurus ke sorangan. Nya ye, kuduaan we jeung si Kabayan. Nya geus satunya, urang rek nempo sawah. Oh, heeh. Duh, Nyi. Tapi tarima tanya surat akang. Akang kangen. Kanggo Nyi Iteung di tempat. Assalamualaikum Nyi, kumaha damang? Alhamdulillah akang mah di dieu damang. Mugia Nyai ge di dinya dipaparin kesehatan. Nuju naon Nyi di dinya? Akang mah di dieu ese cai. Tapi alhamdulillah ai ibak mah sok ngusahakeun beh Nyai pangling kakang. Kaha de nyai ge tong hilap ibak. Nyi, teu kaup ngalamun sakedik, sok pakolebat inget ka nyai. Sakapeung mah sok hayang nyusul akang teh. Ngan da kumaha, nyai ge terang meureun. Akang mah ka pabrik Mang Rasim ge 4 kali nyasab. Iraha tuh Nyi, urang tiasa patepang deui. Akang menitosono pisan ka nyai. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat tapi harus dibalas. Tikang Kabayan anu sono. Neng, badai ka mana? Ka bade ka abah nganteuran. Oh, batu di Bantosan, Mbak. Ih, teu kedah kan. Ih, teu naon. Mangga teu payun. Nuhun kan.
Mun aja neng. Jangan Abraham. Aduh. Ada tuh jadog jang. Pak. Nah di dia kan neng. Oh mun, dia tos ngebantosan asli tadi. Mun tuh jang. Oh mun. Cing terus kantenan mau ngopi ya dia lah. Terus siap. Neng kopi nak. Ya, damel lah 2. Pendak di mana jeung si Asti tadi? Itu di payun tadi teh. Dan nuju ningalian cabe terus aya neng asri karunya gitu tah. Eseun nyandak barang-barangna jadi dibantosan. Mohon. Saya. Muhun saya. Palih ditutos datang cai ka dieu mah geuning teu acan ya. Tarua teh acan. Tapi nu palebeman tos. Aduh, Nah, ka dieu teh nyampe nya. magic juga nama. Magic bener. Gaduh orang jero juga nantinya. Ngopi jang. Pak, ya kopi na paling mana? Palih dia neng. Kak ada jang kada. Nun neng. Mohon. Si kopi gininya. Ujang macam ditawaran guys nyanda. Sore orang ngopi. Nah, teh bareng jeung si Kabayan. Kabayana teh di mana jika nama? Biasa nama bareng baik sepaket. Emang nggak dilihat? Pantas tadi. Pak, iya opi na. Neng mah. Oh, mun. Mun eta jang teh raginangna Oh mun mangga. Sok. Bapak teh payun. sok bawa mah seneng raginang. Lukas neng nyandak raginang aneh. Oh mun atuh ditampinya. Kue moho abah mah cucur. Cenah teh raginang. Sepugu untuk bapak teh kan. Pan ciri khas ieu mah meureun. Ciri khas nama ciri khas. Cuma ieu tah teu kiat. Aduh ya ampun. Oh, saya itu juga pinu. Cai ya. Oh mun atuh mangganya Pak. Mun tuh hati-hati. Nah Sri, ayo akang ti payun. Mohon Kang, hati-hati. Hari itu serangan kumaha cabe geus disebor. Enggak usah di kapan jaket lagi kieu. Atuh bawang payu sabaraha? Sakintal cenah. Hargana goblok. Harga Heeh, 7,5. 7,5. Oh, Cabe beuki murah we. cabe Asli emang urang mah. murah. Pak Kades. Harasan ya? Kumaha Pak? Terus di mana? Terus nyebor, Pak. Oh, sibuk meureunnya. Henteu aya sibuk teh mah. Syukur atuh. Kayak wengi ka bumi ya. Mohon. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Duaan tah sapaket. Sareng Mun, abi siap. terus gitu we lah. Mohon. Mangga ya. Ya. Ayo Pak. Yuk. Abah, terus kok abi baik? Tah ngeseng lah dasar kadik dayat tuh. Oh, atuh Abah.
hebatnya. Sok emak didoakeun sing sukses. Akhirat amin. Sok diajarnya bener. Ini siga sepuh neng madam mal teh ngeun capek. Ukur we pulpen we neng sing sukses mun. Momakeun pisan. Ieu teh ieu kabanggaan pisan teh kabanggaan sepuh. Hade neng bener sampai siga apa? Terus dia kumaha we? Kita sios kunang. Sok neng mah geura ibak we jeung. Ada ibak geura ibak. Neng, enggak tuang itu emak terus masak enggak? Kenal tuh gadis dari Korea gini kan. Ingat kan Indung? Enggak tong diceng-cerikan teuing si mama. Ayeuna mah doakeun we tiap salat. Geus tenang atuh si mama di ditu. Si Neng bisa nyusul kayak kita nyusul. Kan ulah ayeuna mah Neng. Teu udah percaya sama. Udah wudu, salat. Doakeun we di sini mah kirim Al-Fatihah. Yasinan gitu tuh. Lumayan tuh kasih mana tenang gitu teh. Kayak ke jam 5 nih kita kayak salat mah tenang. Kayak pas waktunya salat mah. Geus si mama tara jeung cerikan teuing. Kayak bapak gampang lah neangan dia kumaha tuh si Neng sama mama. Pas Neng simpen teh foto mah. Gerak-gerak pupus deui teh. Nu geura ibak kayaknya mah. Geura siap-siap ke masjid. Mana tuh bapak? Assalamualaikum, Pak Kades. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Kades. Punten. Ya. Euy. Ka mana ya? Hah? Jauh lah. Pak Kades ke mana ya? Sendal mana? Ah ya, sendal nama. Buah. Parentil. Coba mun ieu tanah nu aing dibangun ku aing segede-gedong. Pak Kades. Jang kodir, jang urumik. Tos lami dia. Itu nembean, Pak. Apunten yo tos natapan lah. Oh, muhun. Ya tuh kalau bat. Ya, mangga. Yuk. Assalamualaikum. Sok mangga calik. Calik jang, jadi jang. Kumaha Bapak aya periogi naon? Kieu jang. Bapak teh bade ngayakeun musyawarah desa. Nya bade perihal naon, Pak? Perihal pembangunan masjid. Nuhun. Kapan masjid teh tos dibangun tu setengahna. Nuhun. Tah. Terus bade dimusyawarahkeun deui Nuhun. ka warga-warga desa. Nuhun. Terus tugas abi kedah kumaha, Pak? Nya tugas si lain mah ngawartosan warga. Sadaya
Bapak-bapak, sepuhna, pamudana di mun bisa mun tiasa mah. Insya Allah lah tiasa. Kira-kira kaping sabaraha Pak? Engke kemis hareup, Komisaris. sabada Isa Nuhun. di desa, di balai desa. Nuhun. Ai di wartosana kada enjing pan teu tiasa pageto. Nya langkung saya nama enjing. Da pageto mah bising 1000 kumaha gitu ta. Enjing mah kapan? Jongjon gitu ta ka wargana. Tapi abi mun enjing mah mau tiasa juga nate Pak. Nya bade naon gitu. Bawang bade di ala. Teu nu damangna. Duh, kumahanya. Mun enjing nadi tiasa. Insya Allah tiasa. Tah enjing nadi atuh nya. Nuhun. Sabada Isa ya? Nuhun. Nuhun. Kemis Di balai. gitu. Nuhun. Nuhun. Mangga tuh tah ngaleut lah. Nuhun Pak. Sok ngaleut lah tah. Hapunten jangan Jadi tampi cai, Bapak. nuhun mangga sok. Sok jangan kodir ngaleut lah. Dir. Kedah pagi. Ke di bumi. Aduh, hatur nuhun Bapak. Nuhun sami-sami. Terus kumaha abi bade mulang we tuh nya? Nya sok atuh mangga. Jadwal ronda biasa. Kadenya enjing Nuhun. hilap. Enjing na deui meureun Pak. Nuhun enjing nadi tah. Bising hilap itu tah kumaha. Nuhun. Kopi aja. Yuk, Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh kurang tengah lihat dulu ya. Kirim kuota tuh. Sorry tanya. Ayo, di video kan. Ida lain nanggalan lagi sahata sih. Pinjam duit tadi teh. Mana ada ngomong? Kapan tadi anjingnya nangis ngomong? Mana dari goblok? Oh iya i